Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring di Kampus Sunda, media pengajaran bahasa jeung sastra Sunda SMA Negeri 5 Tasikmalaya. Dina dangat ayeuna urang baris diajar ngadamel pupuh sinom. Naon wae anu perlu disiapkeun? Anu kahiji patlot atanapi pulpen, anu kadua kertas salembar. Saparantosna siap, ngawitan anu kahiji seratkeun heula pupuh naon anu bade didamel nyaeta pupuh sinom. Dipasihan jarak kanggo engke ngadamel judul caritana. Saparantosna ngadamel judul eta, lajeng ayeuna emut deui kana aturan anu aya dina pupuh sinom. Yen dina pupuh sinom teh dina sapada aya salapan padalisan. Berarti ayeuna urang ngadamel heula salapan padalisan. Tah, anu salapan padalisan teh saur kamari aya nu disebat guru wilangan sareng guru lagu. Ari guru wilangan nyandakna tina jumlah engang atanapi suku kata dina sapadalisan, ari guru lagu nyaeta dina huruf vokal tungtung padalisan. Cobi urang tataan hiji-hiji. Anu kahiji urang candak heula we tina carita nu kamari babar Sumedang. Ieu carita dikarang. Ieu carita dikarang. Sabaraha guru wilanganana? Aya sabaraha? Aya 8. Coba diuihan dietang deui bilih kirang kahartos. Carita dikarang 8. Berarti anu kahiji kedah milarian kalimat anu jumlah suku katana aya 8 atanapi jumlah engangna aya 8. Tah salianti guru wilangan teh aya guru lagu. Guru lagu mah huruf vokal nu aya di tungtung padalisan. Berarti lamun tadi ieu carita dikarang guru lagu na teh A. Berarti anu kahiji 8A. Anu kadua dianggit dijieun dangding 8I. Carita tanah Sumedang sabaraha? 8 guru wilangan, A guru lagu. Zaman baheula bihari. Zaman baheula bihari 8 guru bilangan, guru laguna I. Ajeng. Tapi estu saperti. Tapi estu saperti. Berarti 7I. 7 guru bilangan, I guru lagu. Ajengkeun. Tutur anu tanpa dapur. Tutur anu tanpa dapur 8U. Tutur anu tanpa dapur 8 guru wilangan, U guru laguna. Ngan urutkeun caritana. Ngan urutkeun caritana 8 guru wilangan, A guru lagu. Kolot-kolot nu bihari. Sabaraha eta? 8I. Kolot-kolot nu bihari. Anu asli bibit buit na Sumedang. Coba dietang sabaraha guru bilangan, naon guru laguna? 12A. Anu asli bibit buitna Sumedang. Berarti tos katawis tah upami urang bade ngadamel pupuh sinom teh padalisan anu kahiji 8A, padalisan anu kadua 8I, padalisan katilu 8A, padalisan kaopat 8I, padalisan kalima 7I, padalisan kagenep 8U, padalisan ke-7 8A,
pada lisan ka dalapan I anu kasalapan 12 A. Tah upami tos gaduh aturan sapertos kitu tinggal urang ayeuna mah ngadamel. Tah kitunya sok gara cobian urang pidamel ku sadayana. Contoh tanging siswa. 1, 2,